Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kadus, Pak RT, ada apa ya? Gini Ibu, saya dapat tugas dari kelurahan. Ingin menanyakan, kalau Ibu dapat bansos, Iya, saya dapat. PKH dapat, Alhamdulillah saya dapat. BPNT dapat. Alhamdulillah dapat juga, Pak. Wah, dapat PKH dapat, BPNT dapat. Coba coba dipasang di sininya. Mohon maaf ya Bu ya, kita yang ngejalanin tugas. Gini, kita dulu biar kelihatan ya. Oh ya udah kelihatan, nanti biar semua warga tahu mana yang harus mendapatkan dan mana yang harus enggak. Udah Pak, siap. ini harus dipasang juga ini, Pak. Oh iya Bu, ini harus dipasang biar kami sebagai pemerintah itu kita tidak keliru mana yang harus Kudu dipasang wae, Pak. dipasang dan mana yang harus enggak Ibu gitu. Iya Ibu, ya mohon maaf kami mah hanya ngejalanin tugas. Harus, Jadi Pak. sebenarnya mah gini Bu, kita mah hanya ngejalanin tugas Ibu. Iya, Pak. Ini saudara kita juga ternyata. Iya, saudara kita juga. Ya udah, Ibu kalau gitu kita nggak jadi pasangnya. Iya, ya. Ya udah, kami permisi ya Ibu Iya, ya. iya, iya. Ya Ibu, permisi ya. Iya. Saling gocap lah bagi gue ya. Set batur mah aralus motor boga menikuat merenang bansos urang imah arek rubuh ge kuat teu meunang. Abang-abang orang lain dulurna Pak RT. Awas ya Pak RT. Yo, ngomong-ngomong duit bantuan sekolah dibelikan naon? Orang mah dibelikan sepatu, tas, buku. Hari mana? Urang di Sarua. Meuli tas, meuli sepatu, meuli buku, meuli pensil. Hari mana dibelikan naon? Teu dibelikan naon? Urang mah ho geuning teu dibelikeun. Kan urang teu meunang. Teu meunang kunaon? Apaan aing teu sakola? Waduh. Kemana? Iya, orang arek neangan pagawe. Hah, arek naon? Neangan pagawe. Batur mah renang bansos imahna aralus motor boga. Urang imah arek rubuh teu meunang-meunang. Oh, gitu nya, Cek. Eta cek ka mana? Arek nyokot bansos. Mangga ya, Cek. Nyekut bansos. Sebel aing da. Mil, kakak jang KTP meneng si Pupul Can. Encan, emang aya naon? Lah, emang mah itu nyaho, itu batu pada ribut menang bansos. Biasanya mau ditipu kumaha pasti menang. Apalagi orang janda. Yaelah, nu jadi janda, percayalah. Aing mah batur deh, aing mah tarabang deh. Aing menang bansos. Kadang-kala, itu Cipera lain. Itu Cipera. Samperkan ya, singgung naon. Ayo. Cipera kunaon? Yang menang bansos. Oh, yang menang bansos. Sugan teh kasurupan. Kasurupan, mantok sia ditu. Pak RT bade kamarana. Teteh. Iya, abdi bade tugasnya. Bade nempelkeun ieu tah naon teh? Stiker miskin kanggo ieu nu kenging bansos. Pak, abdi teu meunang. Sanes teu meunang, Teteh. Kan
teteh mah KTP sareng kakana tacan di pupunya Pak RT nya. Dah, Can. Namun gitu KTP sareng fotokopi kakana sok atuh candak ka dieu pasikeun ka Pak RT nya. Kadilah tuh Pak RT calik. Oh, nya atuh. Ayo. Enggak capek. Anu bener. Pak RT, cina bansos ke keluar. Gini orang can menang. Nya teh, iya emang na bansosna skala luar. Tapi kan teteh mah tacan masikeun fotokopi sareng fotokopi KTP sareng kakaknya. Acan sama sih ke. Sok atuh candak fotokopi KTP sareng kakakna gitu nya. Heuh Pak RT ke Baturanda. Abang we teu meunang mah. Bapak, kalau heula. Ya sini, saya guguran wae. Tuh Bapak baturna geus menang bansos deui, Bapak mah cicing wae. Naon? Geus menang di wae. Eta ieu eta bawa lengo. Eta pagawe beli aplikasi. Nyakitin. Orang pada dapat domba kagak. Nyakitin. Enggak sasup ayo. Lah, itu bocah apa ya? Wah, RT kadang kematalan eta. RT keluarga miskin RT. Kudu nama mana dia? Miskin RT. Saboting di kamar, kamera gus nyala, dia ngedit konten sambil